da lain ku harta bagja dina rumah tangga lain ku loba duit kadang dina rumah tangga teh ai urang jeung salaki alus tarapasea kadang gogoda teh jaga teh datang ti anak kadang boga anak pika sebel urang jeung salaki jeung pamajikan tarapasea anak bagir kadang gogoda teh datang ti mitoha leres koplo keblek mitoha teh leres kadang urang bagir jeung salaki bagir jeung mitoha budak bagir gogodana teh teu boga duit leres kadang urang boga duit jeung mitoha bagir jeung salaki bagir jeung pamajikan bagir anak keringan wae dina rumah tangga mah moal salamina bunga moal salamina sus jadi jeung kabungah ai dina rumah tangga jing jadi ibadah kasusah ai dina rumah tangga ge sing jadi ibadah naon ibadah teh diniatan Gusti abdi aina nuju susah mugi Gusti maparin kabarokahan kasusah abdi mugia Gusti ngabimbing abdi jeung salaki ulah jadikeun kasusah ieu jadi kupurna abdi ka Gus ninggalkeun ibadah ka Gusti sanajan susah ibadah sing leuwih remen sanajan bunga komo bari bunga mah ibadah sing leuwih rajin karti ai insya Allah kitu nya ai wasiat amaden kasalira kahidep kaduaan sanajan amaden can kawin baik tenanya ya iya mah hitung-hitung papatah kolot ka anak ya oh mah dina rumah tangga teh lain ya anterkeun salaki urang sing menang ridona Allah anterkeun pamajikan sing menang ridona Gusti bersihan nafkahna tina ladang halal bersihan beteng urang tina ladang halal yakin jaga ai boga budak teh bakal soleh bakal bagir bakal pinter bakal husnul khotimah mudah-mudahan sing barokah amin ya robbal alamin parantos tabuh 12 hawatos panganten geus diriseun mudah-mudahan ieu wengi sing barokah amin.